Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak? Alhamdulillah dina dinten ieu tepang deui sareng Ayah Henry nya. Hayu urang diajar bahasa Sunda deui nya tah. Poe ayeuna sapertos biasa deui urang diajar bahasa Sunda. Tah materi dina dinten ieu nu kuayah bade didugikeun nyaeta masih tema disiplin, jujur jeung tanggung jawab dina pagawean nya. Ieu aya dina bab 4 atau pengajaran 4. Tah materi ayeuna ayah bade menyampaikan atau bade ngadugikeun ngeunaan kecap rajekan Dwi Purwa sareng babasan ya. Kali deui ayeuna urang diajar kecap rajekan Dwi Purwa jeung babasan. Tah naon rajekan Dwi Purwa sareng babasan teh hayu tengetan video ieu di awal sampai akhir. Nah, materi anu kahiji nyaeta urang ngabahas kecap rajekan Dwi Purwa. Tah barudak dinten ayeuna urang diajar ngeunaan kecap rajekan Dwi Purwa jeung babasan. Perhatikeun nya. Nah, kecap rajekan nyaeta kecap anu disebut 2 kali. Sakali deui kecap rajekan teh nyaeta kecap anu disebut 2 kali nya boh engangna atawa wangun dasarna nya salian ti dirajek engang atawa wangun dasarna ilaharna aya oge nu ditambahan ku rarangken boh rarangken hareup atawa rarangken tukang. Tah kecap rajekan kabagi kana sababaraha hiji jenis nya seueur kecap rajekan itu. Kecap rajekan teh nu kahiji nyaeta rajekan Dwi Purwa. Anu kadua nyaeta rajekan Dwi Madya. Anu katilu nyaeta rajekan Dwi Lingga. Tah nu kaopat nyaeta rajekan Trilingga. Tah anu kuaya bade didugikeun ayeuna nyaeta kecap rajekan Dwi Purwa anu tanda hideung ieu. Nah, kitu nya. Urang lajengkeun naon hartina kecap rajekan Dwi Purwa teh? Cung sanu terang. Oke nya. Kecap rajekan Dwi Purwa nyaeta kecap rajekan nu diwangun ku kecap asal atau kata dasar nu dirajek yang diulang-ulang suku katanya atau dirajek ngangna nu mimiti yang pertama ya. Jadi diulang-ulangnya itu kata depannya itu yang pertama ya. Ya ieu purwa teh artina mimiti pertama ya purwa teh. Nah, contoh ieu supados hidup ngartosnya. Contoh A. Ieu aya sapu nu warna beureum nya. Sapu robah jadi naon? Jadi sasapu. Nah, mana kecap rajekan Dwi Purwana ta ieu sa. Jadi sa teh ditambahan sa jadi sasapu. Nah, kan tadi Dwi Purwa teh mimiti nya Purwa teh mimiti. Jadi sapu ditambahan sa jadi sasapu. Jadi 2 kalinya. Awas. Jadi 2 kali ditambahan engangna atau suku katana pake sa jadi sasapu. Tah kalimahna ayeuna kumaha? Kalimahna urang larapkeun, urang asupkeun. Nah, contohna ami keur sasapu di buruan. Mana kecap rajekanna? Ieu sasapu nya.
karena tadi ditambahan asal kecap dasarna atau kata dasarna sapu rajekan dwi purwana mimitina tambahan deui jadi sapu. Tak kalimatna bebasnya Ami keur sasapu di buruan atau Udin keur sasapu di dapur. Nah seueurnya contohna. Contoh anu kadua atau nu kabe kumbah teh kata dasar mencuci membersihkan ya kumbah. Robah jadi naon cing jadi kumbah nambahan karena kan mimiti nu ditambahan nu diulang jadi kumbah. Nah kalimahna naon kalimahna emak nuju kukumbah wadah teh emak sedang mencuci piring. Wadah teh wadah ya, piring tempat. Jadi kukumbah teh mencuci ya. Jadi begitu ya kalimahna emak nuju kukumbah wadah. Contoh anu kabeta. Ayeuna contoh anu kace ieu teh salah C-nya beres. Ieu kecap dasarnya beres, robah jadi naon beberesnya beberes tambahan b na jadi beberes. Dwi purwanya diulangnya di awal ingatnya. Nah ulah hilap kalimahna kumaha contohna samemeh balik sekolah beberes heula di kelas beberes ya. Beberes teh bebersih ya, beberes teh membereskan ya, kurang lebih begitu. Jadi sebelum pulang sekolah merapikan dulu kelasnya beres-beres bersih-bersih gitu ya bahasa Indonesianya. Nah terusnya oke. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Urang lajengkeun materi anu kaduanya ta kalimah wawaran. Kalimah wawaran teh naon? Kalimah wawaran nyaeta kalimah anu eusina ngawawarkeun. Ngawawarkeun teh ngabejakeun, memberitahu ya, ngabejakeun atau memberitahu suatu hal atau hiji hal ke orang lain atau kanu lain. Kalimah wawaran yaitu kalimah yang isinya memberitahu sesuatu hal ke orang lain. Ini bahasa Indonesianya. Jadi kalimah wawaran itu memberitahu. Contohna Mang Ahdi keur macul. Jadi Mang Ahdi sedang mencangkul ya. Yang kedua anu kadua indungna danu juru rawat di rumah sakit. Indung teh ibunya danu juru rawat atau perawat di rumah sakit ya. Jadi ieu teh ngainformasikeun ya, memberitahu ke orang lain bahwa yang pertama Mang Ahdi keur macul atau sedang cangkul. Yang kedua ibunya danu itu seorang perawat di rumah sakit. Nah itu artinya. Jadi kalimah wawaran teh kalimat yang memberitahu sesuatu hal ya. Misalkan lancuk urang kamari meuli motor anyar eta ngabejakeun nya contohna eta. Ayeuna materi nu katilu babasan ya. Babasan teh naon? Babasan teh nyaeta susunan kecap nu hartina teu sarua jeung harti sabenerna. Jadi seperti ungkapan kalau bahasa Indonesia itu ya. Babasan itu kalau bahasa Indonesianya ungkapan ya, sama seperti peribahasa. Mangrupa kalimah ringkas anu diwangun ku dua kecap, dilarapkeun kana kaayaan anu teu dijentrekeun sagemblengna ya. Jadi tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Jadi babasan itu di dia aya kata teu dijentrekeun, jadi teu dijelaskeun secara jelas. Babasan yaitu susunan kata yang artinya tidak sama dengan arti yang sebenarnya, jadi berbeda. Contoh panjang leungeun, kan nggak ada manusia yang leungeunna panjang atau tangannya panjang, itu kan ungkapan. Sapertos kitunya babasan teh. Ayeuna ka contohna. Contoh Mang Ahdi mah tiis leungeun melak naon wae sok jadi nya. Mang Ahdi tiis leungeun naon babasana
tiis leungeun tah kuaya di buledan. Tiis leungeun teh tangannya dingin, tapi kan bukan tangannya dingin, bukan, tapi itu ungkapan atau peribahasa, artinya bahwa Mang Ahdi ini tiis leungeun ungkapannya ibaratnya seperti melak naon wae sok jadi tangannya itu, jadi istilahnya itu Mang Ahdi itu jago ya, jago menanam tanaman, jadi istilahnya tiis leungeun gitu ya. Tah tiis leungeun teh aya artina naon ya. Tiis leungeun teh mangrupakeun contoh babasan kekecapan nu ngandung harti lain sabenerna, bukan sebenarnya. Tiis leungeun teh dilarapkeun ka jalma anu sok jadian pepelakanna. Jadi tiis leungeun teh disebutkeun buat jelema atau orang yang suka menanam tapi suka jadi melaknya nanamnya itu ya. Jadi tiis leungeun teh dilarapkeunna khusus ka jalma anu sok jadian pepelakanana. Jadi siapapun orang siapapun tanamannya, kalau ditanam oleh orang itu suka jadi, suka tumbuh istilahnya ya. Nah, gitu. Contoh lainnya ya aya panas leungeun. Lain leungeunna panas atau tangannya panas, bukan, tapi ini dilarapkeun ka jalma nu tara jadian pepelakanna. Jadi panas leungeun teh ka anu tara jadian pepelakanana. Terus hampang birit teh dilarapkeun ka jalma nu gancang migawe panitah ya. Nah, jadi kalau hampang birit teh ringan tangan, jadi dilarapkeun dikhususkeun ke orang yang suka cepat ketika disuruh oleh orang lain. Nah, jadi cepat, gerak cepat kalau disuruh itu. Jadi itu orangnya hampang birit ya. Nah, terus nu kace hampang leungeun. Naon hampang leungeun teh artina dilarapkeun ka jalma nu gampang teu teungeul. Jadi sok meungeul wae, teu teungeul teh naon? Mukul ya, memukul. Nah, jadi kalau orang yang suka memukul, kalau ada teman yang suka mukul, itu istilahnya hampang leungeun nya. Udin mah hampang leungeun sok neunggelan wae babaturan urang. Tah berarti si Udin teh hampang leungeun nya. Tah eta hampang leungeun. Contoh lainna aya deui leutik burih. Naon leutik burih teh? Terus aya hejo tihang. Naon hejo tihang teh? Bukan tiangnya hejo, tapi ada lagi artinya. Leutik burih teh dilarapkeun ka jalma nu kurang kawani, penakut lah istilahnya, kurang kawani teh. Kawani teh tidak berani. Jadi leutik buri istilahna. Kalau hejo tihang apa? Pami hejo tihang mah nyaeta jalma nu resep ganti-ganti pagawean. Jadi suka ganti-ganti pekerjaan ya. Kerja di sini nggak betah ganti lagi. Udah jadi dokter gak mau, pengen jadi polisi ya. Pengen jadi polisi udah bosan jadi tentara. Nah, itu ganti-ganti pagawean. Contohnya ya, hejo tihang teh. Tah ayeuna aya gaduh pancen kanggo hidupnya nyaeta pancena teh aya di buku paket halaman 68 nya. Soalna teu seueur, mung aya 5 soalnya. Naon pancena? Tah pancena ku aya dibahas ayeuna nya. Pancena nyaeta prak robah kecap-kecap dihandap jadi kecap Dwi Purwa. Tuluy larapkeun kana kalimah sing merenah. Nah, nu tadi teh dicontohkeunnya. Jadi imbuhan pertamanya diulang ya 2 kali ya, diulang 2 kali seperti tadi, beres beberes, sapu sasapu. Tah ayeuna ieu tanya jadi naon, kalimahna naon, bebas, dupak jadi naon, tajong ya. Tajong itu menendang, bagi ya, memberi ketrok jadi naon, sok dirubah ku hidupnya gampang. Tah eta pancen anu halaman 8. Tah pancen anu kadua nyaeta halaman 68 sampai halaman 70 sampai halaman 70 nya. Tah sami aya 5 soal. Ieu mah ngeunaan tadi babasannya.
larapkeun babasan-babasan contoh di luhur nu tadi ku aya dijelaskeun teh dijieun kalimah ku hidup dibuat kalimatna di dieu nya entong ditulis artina awas tapi kalimatna panas leungeun kan tadi artina atos tah ku hidup dibuat kalimatnya didamel kalimatna anu nyambung anu merenah ya. Terus B hampang biri tadi tenon artina kalimatna naon hampang leungeun tadi artina aya kalimatna naon leutik buri hejo tihang nya sok dijieun kalimahna. Nah sakitu nya materi dina dinten ieu mudah-mudahan seueur manfaatna kanggo urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.